Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Keheula pot orang terek nanya itu soal Katar Sunda. Aduh, bab alam pot. Urang teh loba ka daerah neangnya nempo astagfirullahaladzim darah rugul gunung-gunung darah rugul di karumaha tuh ya teh. Kancet paribasana kieu urang teh pot. Pawayangan ieu kuring ieu. Kan itu nama pawayangan. Nya. Aya Kurawa, aya Pandawa. Nya. Saha jadi Pandawa sih di Kurawa. Kudu kumaha sih ngajaga alam teh urang teh sangkan serasi gitu antara. Kancina mah hiji. Urang kan sing amanah. Ya. Anak orang lembur terus nanam hade tatangkalan ditebas ku batur penuh kawasan. Nah eta Udah sih inget mamalana kudu kumaha. Mamalana beunang ka rakyat pan. Nah, mata pamimpinna kudu pamimpin anu sajati, anu nyaah ka alam. Iya. Da alam teh warisan ti Gusti ke urang. Iya. Pangajagakeun ieu alam. Namun alam dijaga cek Allah kabeh bakal selamat. Bener ya Kan gitu. Iya, Da alam teh nu Allah diturunkeun di alam dunia. Di alam dunia teh pangisina saha? Manusia, manusia kuring. Iya. Nah, cek Allah titip jaga eta alam sing bener. Ieu diamanahkeun ka marane. Kan gitu. Ka hiji ulah ditular tampan gudena. Jaga lestarikeun alam. Lamun urang ngajaga lestari alam eta, di mana datang turun ti langit rezeki. Iya. Berupa hujan. Bakal diserap eta ku alam. Alam teh bakal nguntungkeun. Iya. Keur urang-urang kene. Antum ka akar tatangkalan nyimpen cai jadi bersih kocorkeun ka manusia da anu sehat. Anu ngaruksakna oge pan lain rakyat joreran rakyat jelata KBG cek Allah manusia. Eueuh pejabat eueuh raja cek Allah kabeh manusia makhluk kabeh oge eueuh anu kawasa eueuh anu jago. Iya bener potnya. Kade mata ayeuna urang ngajago di dunia nanti bakal KO di akhirat. Ta etanya akhirat ta eta kahirupan nu kadua nya. Paeh masa kedeung. Udah hirup deui nya. Ka dihudangkeun deui, dihudangkeun leuwas. Aduh Gusti lamun kieu mah abi baik di kadunya we hayang memere cek Allah nonsen. Enak aja gitu ya. No teu bisa ngajedog. Jadi kudu mah atuh ngurus alam teh teh. Tah enak kembalikan diri urang sorangan. Nya. Ana mah urang we heula lestarikeun bebenahnya diri. Bebenah. Da urang malin pamimpin. Lain negarawan. Lain pejabat. Urang mah rakyat leutik nu hayang dunya damai. Ya, kudu kumaha lestarikeun di imah. Nya tapi nu ngaruksakna saluhureunana. Para pemimpin, para mengadu kepada Yang Maha Khalid. Jadi ke Allah bebejanya. Adukeun ka Gusti itu manusia sarakah. Hancurkeun alam Gusti. Nya bener. Kumaha Gusti we kan paling panggil jerohir. Astagfirullah. Datang tentu. Diwingan kabeh nyawa. Kumaha coba syukur khotimah. Alhamdulillah Gusti. Lain ku tarasa teh sararieun deh kitu nya. Da ku nafsu mah masih bos. Angkrang murka aya nama jadi sama kieu. Ngagugu kana hawa nafsu mah geus kasieun. Bener potnya. Tapi lamun ngagugu kana parentah Gusti, insyaallah bakal ngajaga. Ngejauhan laranganana nya. Cincin berarti nafsuna we gede alabatan. Kamu alabatan hate. Jadi mudagna eta ngalakukan teh mudag kahayang nafsuna. Ari nafsu saha nu ngagoda? Setan. Iblis. Setan. Madak lamun maneh saha boleh setan. Bungkeulekan. Ya setan bungkeulekan. Jadi anu kagoda saha eta? Kan ngagoda teh setan. Anu kagoda naon? Setan beuh setan. Setan kan ieu. Reret ka kiri, reret ka kanan. Ari ningalian teh gunung pamandangan, mana mah gunung lain gunung eta. Gunung kembar teh ada bisa moda teh. Gunung anu gunung tatangkan hari teh lain. Nya. Gunung nu katutupan. Bener. Ayuhan. Kurang teh nya alam teh kieu meureun nya hutan teh
30% gitu perumahan gitu. Ari cek sandaran bala Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kumaha tuh? Prabu Siliwangi bisa nyaho heeh. mana ke lahan leuweung mana ke lahan huni. Nah, ayeuna sakumaha urang dilegok Nya pakai huni ari nu luhurna alus mah mah kabanjiran. bener heeh nya. Iya. Tapi lamun ayeuna nu luhurna goreng tong bakal nu handap nu luhurna ge kabanjiran. Longsor teh nya. Longsor. Soal sababna ku sabab ka hiji cai teh nyerep ka taneuh kagurus taneuh teh Kabedoanya kabusur. kababa dan handap dada. Akhirna nu luhur kabanjiran nu handap leuwih kabanjiran. Nya. Karuang. Sabaraha presentasi eta perbandinganna teh? Sabarang baheula Prabu Antara perumahan jeung alam teh leuweung teh. udah mah istilah mah perumahan teh 45%, Oh. leuweung 55. Maksudna kieu Oh. geus gunung mah tong dijadikan ieu mah. Nya bener kok. Ieu naik ka gunung nya. Sisi lambingnya ini sisi Lampung gawi. aya nu ningali alam. Lain da beak di handapna. Lain beak. Naon atuh? Kalau lebihan we tamanya kalau Ku sabab kieu beakna ku hiji. Heeh. Geus boga hiji mah yang genep 7 8 Tah sama 10. eta meureun pot jauh. Geus boga hiji mah hiji. Karunya itu baru gak imahnya. Makanya ke bos. Eta baru gak imah. Imahnya ke manusia ya. Oh. Tong mikiran we huni harilu. Mikiran huni nu parah. Maksudna pot? Heeh nu parah teh dikuburkeun di mana di tanah naeun. pada dempet ayeuna Ya. nang cepot geus kumul Karena kali. parikiran dah pemerintah teh. Pejabat. Oh bener. Hari tanah nu kenu hirup di loba-loba. Hari tanah nu geus parah diaran teh. Atuh beak lahan bos. Oh. Geus hese. Manya kudu digantung. Manya kudu dikalautkeun. Ya, Ditangtungkeun. kadangkeun maka khawatir. Si ulang teh. Kada budang leuwih kaluhur. Jadi isal mah lahan ke anu maot. Ari Prabu Siliwangi kumaha baheula teh suka? Prabu Siliwangi. Oh, Wasemar sok ngadongeng. Kumaha baik bijaksana teh? Ari Prabu Siliwangi mah nyengitan negara daerah ya bos. Iya. Gunung melestarikan. Oh. Baik pasar pajarkeun wiwitan. Ya, itu teh akhlak. Nya wiwitan teh akhlak da lain karena agama nya. Islam teh Sunda mah geus Islam. Nya. Pada bari bahasa cenah. Sunda teh Islam, Islam teh Sunda cenah kitu nya. Sunda teh naon? Insun dina dada. Insun dina dada. Ya ada diri hate urang teh di jero. Berarti orang kudu bisa ngaji diri, ngaji rasa. Ya. Oh, ieu mah daerah gunung teh keur nyerap cai ulah dibabat atuh. Keun antep we gunung teh diganggu. Tarikeun halus mah nya. Malah dihejoan leuwih hejo gitu kan. Leuwih Heeh, cepot nu ngagaranguna ge lain rakyat jelatana, luluhurna ieu teh. leuwih di setan. Aduh, auzubillahi min Pengaruh dzalik. sase pejabat itu bieu. Jadi pejabat jadi istilah gila bos. Dan masyarakat mah temen po cilakan deui. Tah eta pot. Ari jelema anu ngarti mah karena agama ngerti karena yang kurang Yeah. makhluk bakal pae bakal hati-hati dan kita mau hati-hati bakal dijali ke jaga tong gua kan geus mawon ke masa itu bakal dijali ayo kan dijali ke kan dia aja lagi col sopan sopan kudinya bisa lagi Nyerinya. suku nya Dinungnya. dino asyik naon sih Jadi kudu kumaha atuh nagara supaya baldatun toyibatun warobun gopur. Kudu Kembali. kumaha dah. kan kieu bos Para pejabat kudu kumaha. kudu sadar sadar karena diri sendiri jadi teh pejabat teh naon fungsi pejabat teh Pelayannya. melayani rakyat dan seberraja nama rakyat Lamun teu ngalayani kumaha? kan cek Allah bagian Nya. jadi lamun urang cek hianat ka rakyat sorangan cek Allah kuring nu bakal ngarek wawasan Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi min tapi dzalik. lamun urangnya ka rakyatna Allah langsung langsung nyaah kan di pamimpin Jalannya kan dua opsi bos Nya. jika pengadil kan Iya. pengadil nu adil bijaksana bakal lebih luhur derajat pangkat lebih payunan gusti tapi nu hianat kana jabatan eta pengadil lebih handap alamatan teh kotor Astagfirullah. Potnya. kotor mulia kan dia bujur hayam Nya nya coklat ya geuning teh kotor ke coklat ya. sengit gaya manfaatna bener tak bos Oh, bener. ai kotok sama bau na maha hangat na Tetep aya manfaatna. manfaatna ke satu ke tatangkal Keur pupuknya. tapi manusia nya bau
manusia keur aya jabatan dipuja-puja geus mau mentinggalkeun ade nah bangkena leuwih bau labatan sasatoan Iya. anu ninggalkeun diwati amal kahadean ya oh berada ayeuna keur masa hirup mah aya bergandengan jeung gagah geus Ih, hoi, pot asa inget orang teh ya, aya amanat ya. Aya salam cenah Kang Cepot di Kang Purkon. Kang karena Purkon. dia si Ukon mah Apa aya wanya? salam we Titip salam cenah ka Kang Cepot. Itu, tah Kang Purkon cenah tara ka dieu cenah Kang Purkon teh. jarang Urang Cibiru teh tah. jarang Teras di ibuna tah ibu mama. wajar eta mah sepuh Nya ti ibu Winnie oge tah bojona ayo Kang mah kumaha laki Purkon. Heueuh salakina we salaki sibuk salakina teh teh. Ah, Kang Purkon teh heueuh. pas saya Ada ada saya banyak mau sare-sare Are we teh. lain loba mah bener mumul we kanjak teh nya. papangna bagi kena hati seorang Geroan untuk Kang Cepot ka dieu kitu. kong Jaho eta ukok saya nyebut. kong da ieu mah dengan kong mah kan semukong Cek sobatna eta mah nya. kudu datang kan silaturahmi Iya. Insyaallah. biasa kudu menyampaikan salam hukuman tanpa hukuman Teu kudu ngirim tahu Sumedang teh kudu nya. Si ukok. Win sing loba ngirim Ya. Enak geus anu poho yasinan teh tah si eta tah. Rahmat tah si Mama tah. Omongan si Mama tah. si eta kapetong Ai. ayo beki ka kait we Kakait we. Patatang kakait we teh deui. si sepuh eta mah Geus kolot teh kakait wae. karungan bos Ampun aing. oh hal yang manfaat nanyakeun aragama wae pigawe handeuh Ya Allah. Oh benernya. manawi we Weh manawi nya. aing ngaran-ngaranna teh menta sila agama menta tausia agama pigawe Iya bener. rasa ukur menta resep di Di pigawe teu nya. karena orang nabung loba resep di pigawe henteu teu bisa ngasaan teu bisa bener, Pot, ya. pahitna Heeh. kudu nama geus boga resep teh praktek neunah teu geunah bisa jalan Heeh, Pot ya. kan gitu ya mata neangan ilmu agama libat orang nyin resep ibadah resep Heeh. resep teh sodako pigawe ada sodako Bener nya dari orang libat nyin dahare ya sukunya ho resep teh pigawe teh bakal ngeunah mah rasana Ngomongna Pot. ya sukunya ho ho resep Oh. orang mah bisa babagi ka batu Dina hayalan ngeunah teh benernya. jadi eceuk lobana eceuk si ieu cek si ieu kan gitu encek sorangan Batur tiguling, ngilu tiguling nya. da kang nabi gitu Heeh. ieu firman Allah eceuk Nya. ieu firman Allah dibikeun ka kuring itu jalan tah ieu karasaan Heeh. nanti itu digawe dikeun ka sobat sampai sobat digawe terus ka para tabiin terus bikahana Benernya. urang jadi pasar percobaan Balik deh ke orang tadi. Kan soal pejabat atasannya, yang teh pelayan bannya, nanti melayani kudu bisa ngajaga alam nah oge kan keur masyarakat ada keneh. jalan melayani teh berarti kan kudu ngajukeun segala keluh kesah rakyat Iya. Tah ayeuna pola rakyat kudu kumaha tah kana alam. rakyat teh tergantung pamimpin Oh nya. bedana orang dina hidup rumah tangga Nya. anak kumaha indung bapana lamun indung bapana tara sholat budak kita sholat bakal ngalawan Nya. tapi lamun indung bapana hade sholat nah nya hade budi pekertina tong waka di gereja ho bakal nempo sorangan anak oge si bapak bager daek sholat gitu Berarti ku praktekna nya teh mungkin teh nya. mantap teu bisa enak rakyat disalahkeun da rakyat butuh edukasi. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.